Assalamualaikum Pak. Naon? Tujuh naon Pak? Iya. Suluh naon itu Pak namanya teh? Ras. Oh, ras. Di mana tuh? Abdi teh Cianjur Pak ngiring ada mulan video kada kana YouTube Kampung Channel. Oh, gitu. Pami teh kalebet teh kampung naon Pak? Ya, Mohon. ya masih muncang kampung. Muncang. Oh. RT 4 RW 7. RW 7. Ya, bumi kapal desa eureun teh. Nyeseueur ieu mah sebar 30. Oh, 30. Ieu teh sa RT ieu, apa sa RT ieu mah? Oh, mau jadi benten-benten ieu. Benten kampung, benten RT. Oh, mau. Benten RW. Jadi semat dia kan ieu batas RW. Ieu mah ieu teh RW 7. Oh. Kadi 4 RT, kadi itu 4 jadi 8. Oh. Pami ieu kapalih ditu seueur lemur teh lemur naon namina teh? Eta, oh eta mah Kadi itu nama Citalaga. Cita ti dia Cihideung asli baheula mah Cihideung Keupel. Tah eta asli Cihideung Keupel teh. Turun ka handap Citalaga. Turun ka ditu Cimencil. Oh, mohon. Ieu mah RT 7 upami RT 8 RT 4 RW 7 upami RW 8 RT 5. iya teh Cintawana, Ciawi Lega, Cijulang, Ciawi Kali, sakitu. Seurnya Umpi nage atuh geus kana hampir 300. Ayeuna teh. mohon. Eta we hak pilih nage tos mencapai kana 700 kemari teh. 700 hak pilih. Mohon. Pilih. Saya teh. Nya kitu aku ayeuna. Hari ukuran masalah etana ngan pada sagala pembangunan tinggalin kakara erek kasentuh ayeuna erek sugan Pak, mudah-mudahan we da abi bieu ieu jalana alah Pak. tenan ieu mah pan kahanap teu kabangun sapotong sematuahangan ka ditu ka sematuahangan ka itu margina eta desana desa luar desa Maroko. Tapi anu ngamangpaatkeunana desa Cikonang mayoritas kanggo kadusunan Cintawana eta jadi mengeluh jadi zaman tah ieu kitu di dia teh ti mimiti ieu we ya ti mimiti hoyong listrik hoyong jalan ka dieu kitu hoyong jembatan ngan ayeuna teh kan ari bagian Cikonang mah ka dia dibangun dipelur kitu 1 meter kamari meureunnan ka itu 1200 meter ngan itu tuh bagian Maroko jadi tak kitu nu ngabangunna anu urang dieu nu ngamangpaatkeun anak urang dieu cicingna di daerah itu ku desa teu kaper jadi kitu saeta mah repotna. Jadi eta kan tajematan kamari sawakan rawai eta teh sebenarnya mah kamari teh duit kepala RT 18 juta eta teh ku abdi digoyangkeunana kitu. Jalan mana? Ka jalan palih dia jalan naon atuh namina teh? Pencut. Mohon. Di Parumasan. Mohon tepat terang abi ge. Nya eta mah upami itu jembatan perjambatan permanen ageng. Oh, aya Pak anu pas belok nanti ti naon namina teh? Jalan Sagak. Mohon. Oh, ti Cikonang. Di Cikonang urang naik. Mohon. Anu jalan anu dibarukeun eta anu aya sia Kesik. Mohon. Tah eta jalan Cikonang sanes Parumasan mah ka dieu nyata anu laruh belok ka dieu jalan Sagak ka ditu eta mah Parumasan. Mohon. Desa Parumasan. Sami ayeuna dibangunna eta ngan kanggo sehari-hari kehidupan ku waktu ayeuna ieu teh jalan ieu nu disayangkeun teh ripuh geura ngadampal ka ditu. Baru sabari ningal abi kapalih ditu Pak. Tepung ka ditu eta teh kan tahanapun gunung eta teh kan jalan mobil. Desa Parumasan eta. Jalan mobil teh jalan raya Badeka Bandung Badeka mana ge aya eta dinya. Teras ari ka itu nama panan jalan lintas.
kanggo ka sae kadinya nahan antawis tidinya ka dieu apa Isi ogong ka dieu awan nama. awon ka dieu Ai isi ogong ka. nah eta teh sabaraha lah 1.500 meter juga nama mana ketu zaman bapak dietakeun mah sahoyong ieu listrik gitu yang jalan nepikeun ka Pemda teh gitu. Eta nuhunkeun urang teh nuhunkeun ka demo hayang. Sangat nama ada geus. Anu atas alhamdulillah nyopanya. Nya bade. Da encan. Ari jalan atas. Aya ngan pedahna teh di bangunan namanya bade. Ti payun mah saurna teh jalan ka palih di teh alit saurna teh. Mana? Muhun jalan anu. Iya jalan. Palih dia teh. Ngalaman kercan tiasa kana motor orang jalan ieu we ti Cikajang nepikeun hak sepatu ge kecoplok dikait kana akar motor ge digogotong Nya saurna dangu cerencang cenah payun mah alit ka teh cenah jalan teh aya mah tos ageng nya di mana jang ti Anjeurna abi ti Naringul Pak Naringul muhun Naringul Cinang Barang palih dieu ti anu jalan Ciwidey muhun di Ciwidey ti dieu ti ranca panggung muhun ranca eta Patengang muhun kadinya eta Naringul teh muhun pa ieu we palih ditueun bale duka bale-bale eta ngan ka itu nama kan naik ka Cikotongu ka Citamur ka Pumpur nuju Kuli muhun kadinya teh dina panglebaran kebun Citamur. Kaya tuh panya Mohon. di kantor halapa. Punten pangawag kana waktos. Sami. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.